nak kos lah. Ke Banjur Cai Laut. Atuh eho di buku ka laut. Manusia. Sadana udah ada. Yang ngapaan gitu? Eta teh gajah rek kenong. Goblok. Gajah ngenong. Kemana-mana we. Aisyah sekolah nepi ka mana anjing? Leng. Makin jeung gajah ngenong. Naon ari akak? Gajah ngenong kayak gitu. Ya beranak. Kemana we kalau Kebayang, nu kebayang bae nonci. Rawan eta gajah ngelek bobok. Rek dileung-leung. Sagede kumaha bobokona anjing. Oh, udah haya, bebani genting ku gajah. Dibantu tetap bayarnya di share-share di follow. Klik beuteung diri anjing. Gajah ngenong. Bereskeun nelpon taksi jalan-jalan. Nah, cicingiran bae, angkat. Lain kebayang kayak gajah pelung. Tong korongok lah tisik-tisik demi ka maghrib teh. Alah, nu karunya mah gajah kate goblok. Onggoh gede tapi pendek aja. Mangga sedih bayangkeun bae atuh. Sia make gajah ngenom goblok. Alah. Naon Asia lagi lapar nyata ya teh lapar jajan naon bubur gajah bubur ayam goblok jeung mandi geuting ku gajah euing mah resep bubur gajah mah naon atuh mun bakakak gajah beuk anjing bakakak gajah kumaha ngadangkakeun anjing nyolokna ku tiang listrik goblok teh. Kecoman biasa. Allahu Akbar. Kemana we gajah didangkak. ya kareta. Ulah. Di mana sia? Iya di tukang. Naon aya gajah pindah kontrakan. Allahu Akbar sia nuhun da lagi ka karangan sieun sabeu hirup aing. Atau gitu ya. Mie goreng rasa gajah bawang. Ayam bawang. Pada genting gajah belum gitu. Kopi gajah. Kemang teh jadi kuping ayam di kuping gajah. Kopi gajah jadi kopi hayam. Aya naon jang diweujang. Naon cicengiran gajahna datang. Siapa wi ka kolot kamu situ kumaha teh. Aing malen ka kolot ka gajah. Kabeneran bapak aing. Aduh. Naon teh bayang-bayangkeun wae. Tinggal ku sia. Naon aya gajah tulalena sautan. Pina cira. Sopan sakakolot teh. Ning sia ciri aja gitu. Da lucu. Ganti daun. Ya gajah ngalamun. Tapi sematkeun di luhur alamatna. Yang lobster bener. Yang penting tahan menon. Naon deui? Aya gajah membawa kantong. Rek sekolah PAUD. Aduh, kabar. Di polop patar. Gajah-gajah teh ka aing. Nah, apa yang udah mau ke gajah? Begatong sia. Nih sia ngebahas kantong. Nu ngabubuk kantong aing. Ya nah, atuh bapak nurutan gajah mau kantong. Si Malikeun bae eta. tapi dah mendetek si teh. Ye jeung ngiduhan ka anak teh. Jeung garing. Tapi dah mendetek bapak tok sakoblok. Tapi ka kitu-kituna sia ditengkas wae. Tapi dah teuing ka ieu sia. Si laut. Pesta pantai. Nah, kalau seri cara teh. Aya gajah darah tinggi. Rek setruk. Dah malah naon sila apa gajah setruk.
kumaha tulalina jeceng teu milai-milai aduh bapak alah tong kitu kakolot teh doraka bina-bina teuing burung palu kodok gelok kolot solangan ya naon jangan gombrang ya naon aya gajah 30 bener ada keret yuk. sugan teh wah gawe di dieu pek teu geuning aya gawe bener wasi kuring dikit jebur kana gawe ieu da ngadurudut sugan di Jayanti mah wah gawe ini aya gawe wungkul ieu da babak belur bener wasi kuring naon merong itu sih ngomong gitu-gitu lu kadengena cik yang si lain kena geus karolot sih teh ngomong gitu-gitu aya gajah turut muni goblok teh gajah-gajah kayak di situ naon aya naon Kakang Semar kapan ye teh leuweung kadeka sasangat-sangat na leuweung walau sangat tipatan sumut Kakang Semar Batai leuweung kadeka wae ada cepo tawila tong lo bating heureuy po rasa saat carekan gunungan rasa siapa teu nyeri hati nah kalau nyeri hati kan ku sia nyerek lagi teu pakasieun teu sieun kumaha pan beda jeung Juragan Bima kumaha Juragan Bima pan cicing sok cicing yang tai tengaran pohon nyon ada guna gua nyerek nabi kanjing kumaha cicing pot lompat ting neureuy goblok we neureuy baheula baheula pendongeng ka jilenya dongeng naon heui mah dongeng baheula Juragan Bima jeung Juragan Arjuna keur leutik baheula ku dewek teh dibawa tunggu pare teh pan panen dibawa tunggu pare ku dewek teh supaya bisa ngagebah hayam dipoe tuluy Juragan Bima malah mun aya hayam macokan kana pare teh digebahna luar biasa tah kumaha sieuh hayam cerang hayam jeung acrang 3 tahun teu nonggoh nah da hayam jalu si teh gampang goblok atuh si teh jalu mah kabeh henteu kaputarna ge Juragan Bima Juragan Arjuna kumaha namun ayam macok kana pare kumaha sieuh ayam teh nyingkah kudu ngisi Kakang Semar iya nu kadangu pangenten ku Kakang Semar si cepot gede bohong naon teh ada pikir ku Kakang Semar pan kaulah teh anak raja mah nya moe pare renge dong nah tumunang anak raja moe pare kayung-yung anak raja moe pare mah lain naon pan aya pagawe pagawe nak sebaragi bola elek ieu sih nyampak teh jawabanna teh cerita ulah kaget teh bangsa manusia Kakang Semar itu makhluk naon gacunggiring sagari kitu aya anak kagan deng aya anak Aisyah kain teh musuh goblok beletak teh tanggung teh sia ai babatok sekumal mun liar cacing paling lihat di putih wajah wae tingali makhluk naon Kakang Semar itu teh bangsa naon jangkung gede pangapunten he bangsa manusia kaula aya taroskeun mangalingih ka depot ulah bating heureuy tingali tah diheureuy tadi menjelema serius tah kitu ulah loba heureuy mohon tinggal di abdi makan cuci hidup
urusan goblok baju hidung yang heureuy aing belum pakai baju hidung serius teh geningan itu bangsa denawa ka dieu hei ulah kaget teh kaulah bangsa manusia doh manusia alah bola tinggali layur segede kieu ini layur kieu teh yang ikan paus jadi segede kitu bangsa naon ulah kaget bangsa manusia mangalingi sahajeun sakedah pada naon teh sieun teh naon aya taroskeun nenek kaulah kasalira mangga punten yang ngaganggu teu sawios kaset tuh yuk jika abdi kering orak yuk sahaja ngaran kaulah janaka ngaran ada yang nu penggaru jika palakuta bapak hidup palakuta bisma bismar abdi Iqbal kan sahaja ngomong deh semua abdi Iqbal nu ngomong teh maneh cumohon anjing goblok juga teh bulu babi ya teh bener maneh nu ngomong teh cumohon anjing juga teh lain malu tiru beungeut teh ka awut-awutan kieu kakara aing mangeh jelema teh ka goreng patut kieu kasaha maneh anjing aduh irungna pongpet kuntuna hiji dia teh untuk permen barang kuring dawala teu nanyakeun anjing dayang wawuh jeung make kopea solo baturan ieu we jeung nu beureum hei nu make iket abdi kan mane boga kaca di imah kaca naon kaca enteng ya hayang lan osok enteng osok jadi hati teh beungeut jiga kitu teu sedih teu normal sih baji aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teh ngagantung maneh mah percuma hirup oge goblok aing jiga naon hayang apa sia jiga naon jiga cangcut anjing cangcut beungeut jiga sia mah bae udaekeun paling cumi-cumiin udaekeun teh